Randa gelis mikiran rarabi deui ngan hancaka manehna boga pamilih kalaki upinu sisakuna tepaduli sanajan hirup di dua hirup senang sanajan bari dicandung mangsa bodoh moal mikiran kabingung asal cukup resiko keur ngeri gedong kasalaki paminta bet nyesek jero geus kasoran sakurdu dipikahayang geus kabeli kabeh harta disalaki naon deui hirup geus sagala aya terlaksanalah harapan Miranda Nora lamunan hanyalah lamunan kekayaan hanyalah dalam bayangan anu gelis tungkul bari ngalamun jajak kajeng budak kalaka ngajarauhan randa gelis mikiran rarabi deui ngan hancaka manehna boga pamilih kalaki ngupinu sisakuna tepaduli sanajan hirup di dua hirup senang biarpun bari dicandung mangsa bodoh moal mikiran kabingung asal cukup resiko keur meuli gedong kasalaki paminta bet nyesek jero geus kasoran sakurdu dipikahayang geus kabeli kabeh harta disalaki naon deui hirup geus sagala aya terlaksanalah harapan Miranda Nora lamunan hanyalah lamunan kekayaan hanyalah dalam bayangan
anu gelis kumpul bari ngalamun jajak kajeng duda kalaka ngajarauhan atur nuhun.